Assalamualaikum dulur salam burbare salam dunya tepang deui sareng tata dan miharja anu baris ngalajengkeun dongeng nu judulna Dina Kalangkung Panjara bagian kaopat. Mangga baraya wilujeng ngadangukeun. Mata kenaon dicorag ayeuna hayang mahekeun ka nyeri teu serab teu sieun kadeuleuna ge siga sagede cinggir di deleuan teh kondea brai pantau digeblakeun bari sakejlengan luncat kaburuan. Rek ngopi Ujang, cek sorat di lawang tengah direret breh beungeut indungna cenghok ter ngadeg-deg kawas nu nirisan mangsa amarah rek mesat kabendung ku sora indung nu bangun pinuh ku asih kapeungpeuk ku tetep deudeuh mencar tina panon indung mandeg dina jero angen tuluy nyedek kana panon ngagendang tuluy nyerucud. Kunaon cek indungna bari nyampeurkeun ngadedakna nailir anu dipupul bayu nafsu mejehna ngaberung sasat didudut disakalikeun segruk wae bari nyuuh dina harigu indungna. Bubuhan sulti indungna teu panjang tatanya semet ngusapan sirahna karasana tamplok kabeh ka nyah indung teh bahe tina leungeun tembus kana embun-embunan nyaksrak saleuring dumadi. Beuki tiis hate nu tadi ngagolak teh ras wae inget kana piwuruk mantri rumah sakit nu meper nafsu na bareto hatena ngajerit nedapang jaring nu maha suci. Isukna inget deui kana surat nu kamari dibaca deui mandeg mayong asa arek asa moal ditemoanan. Ari henteu indit mana teuing itu ngalalangeuna da manehna ge sonona mah nataku mun teu kapegat ku kahayang bapana mah. Ari ditemoanan asa harianeun puguh itu sesat geus nu batur kuriak wae nambahan panyakit kana hate nu geus raheut. Hatena sabil naon maksudna dulang tinande teh atuh make majar ngiringan cenah karasa condongna hate itu ka manehna ras deui kana omonganna bareto di rumah sakit dileahkeun ka batur teh kalah kaceurik nah majar dulang tinande teh daek diremokeun ka itu ka si Tasma atawa leah ka manehna kitu. Mun nya teh leah lebah manana da kawin mah pimanaeun puguh bapana geus kitu ngajak leluasan kitu ngajak minggat make majar ngiringan sagala kalah kacape mikiran maksud kitu. Mun nya ngajak minggat moal salah ngajak kawin di panyabaan kawas nu sok kadenge dina dongeng matak naon atuh manehna ge mun nok wanieun angot manehna mah da lalaki ngan lah pikiran kandeg lebah dinya moal teu pada ngancunan sarua jeung nembongkeun maneh teu kalandep ku pimetohaeun. Hatena nyiak dipanas inget ka sifat paman nu teung-teuingeun saraka hayang minantuan ka menak. Yah terek kokodoreun terek ngahihina awak cenah cek dina hatena. Barang beuli ge teu hayang maksa ari nu ngajualna teu sukaeun mah hayang dah bawang dah kapas sreng duitna be barangna ijab kabul ridho pada ridho gilig weh moal nemonan. Heuleut 4 minggu ciweuh nu ngadegkeun babalandongan di buruan imah kuwu mayak paka pipir-pipir si enok tulus rek dikawinkeun anak ka juragan Tasma. Bubuhan keriaan kuwu nu babantu nyieun balandongan ge lain sautak saeutik jelema aya widakna mencit mbah hiji teh ukur hanyir meueusan. Saminggu deui kanadarna karyaan teh di dapur geus pagaliwatan nu digarawe ku loba-loba nu datang babantu kakerepna sorangan ari pigawean can patirea tungtungna teh semet silih ladenan pada maranehanana nu ngalalauk nu ngalacai nu meulahan suluh dirusuh kurang dapur majar teh kabebreg rek nyuguhan nu ngalalauk nu ngalacai jeung nu meulahan suluh nu mesek kalapa dirusuh ku nu maru dikletikeun butuh minyak keur gurang goreng. Tapi bea kalapa saanjung-anjung teh can nepi kana ngeletik teu kaur balas dirawuhan kuno rek ngangeun kuno rek ngurab keur susuguh maranehanana keneh nu pagaliwata di dapur. Sapi penciteun dicangcang di pipir leuit awah hinggriweuh kapopohokeun tai nu maraban metakeun saurang ngangon bring tiluan tambah era taya gawe nu can kapetakeun kana naon-naon api-api ciweuh ngagebahan anjing. Naon sia Edo rarampayakan wae ngigelan anjing cek baturna. Antep wae kitu cenah arasup ka pawon cek si Edo morongos. Tu da loba-loba teuing si laing mah nginjem anjing teh pulang-pulangkeun ka ditu. Sok aya-aya wae ngahaja deuleu meunang ngencar-ngencarkeun
ngerakeun karyaan kuwu taya anjing mah pajar teu bepencitan. Bener ketah Edo, taya anjing mah eueuh angoneun si laing, teu darekeun apet kanu sajian mah. Sakalian we dicenengkeun lurah anjing daek. Gandeng lah loba omong. Ari didinya gawe naon wae, batur-batur nyarieun walangsang, nyaneh mangadeluk we ti isuk nyeun sosog kuluwung. Baweun ka imah nyata teh. Lebar ku cocongoan deuleu tibatan disuluhkeun mah. Balaka tik-trik balaka comrang atunya, beuteung mutik trik baweun meunang. Si tah si tubang kapawon. Pek sia dikojaikeun dina kancah keur nyuguhan nu nyieun sosog kuluwung. Cungur sia cek nu katojo. Batur-baturan sariri ager-ageran. Isukna pagetona beuki riweuh. Nu babantu beuki meuweuh. Beurang peuting nu digarawe teu saat-saat dapi gawinana beuki nyedek. Padahal 5 poe deui kana darna teh. Dina hiji isuk rebun-rebun keneh nu babantu ge coreng cangkeneh. Nu kakararek prakana gawe teh ngadadak ngajerenghok. Nu meneran keur nangtung ngajengjen kawas arca nu keur diuk ngajak-jak teu usik-usik. Ngadadak cempling kawas dinagarakeun aku tenung. Sanggeus laler tina kareuwas kakara arusik deui. Ceuk saha teh? Pan bieu juragan agen ka dieu ngabejaan juragan kuwu. Di mana cenah kapanggihna teh? Sakur nu ngadarenge tinggal roda gue gawe na beri truk-truk mengusapan hari gue aya beri merobot istighfar. Aya naon iteh ting harulang cek nu kakara datang. Lain gerak prak-prak di garawe, lain rek ngabedahkeun sahi meungpeung gede cai di solokanana. Gandeng lah ngabedahkeun kumaha urusanana krianana ge can puguh tulus. Hah? Ari kitu? Can ngadenge beja kitu? Beja naon teh cek nu kabarengan bere ngadeukeutan panasaran. Pangantena aya nu 8. Innalillahi enok aya nu Masya Allah. Itu lalakina juragan Tasma. Heueuh saha deui atuh. Ya Allah, astagfirullah cenah bari gogodeg sajongjongan kawas golek keur dilologor. Kusaha atuh cenah eta teh pedah naon? Saha nu nyaho atuh? Pedah namanya meureun nyaho ketah. Nah atuh jauh-jauh ngadon paeh ka solokan Cipeti cenah. Ih sok teu lumrah. Moal heueuh ngaja-haja ngadon, neran lebah dinya we meureun aya nu ngaraponanana. Tos nyaba boa bubuhan menak tas ngalanglang meureun. Tas lalajo mah heueuh we sugan. Pan aya nu nayu bani ditu di pangrumasan, lebah dinya jekek we meureun. Cik sugan pedah naon kira-kira nanya. Nyao teu bisa ngira-ngira bogaeun musuh we meureun. Tah nu kebat nyaritana teh anggur ting puringis bari silih teuteup. Gupkep kana gawe ge bari teu paruguh. Kawer ongkoh asa moal tulus ongkoh karya anana oge. Beuki beurang beuki nereka beja teh salelembur mah tungkep ngalayat ka imah agen Karta. Mula sara mayit ngandelkeun lebe jeung nu geus bariasa nu sejen mah neba di emper jeung diburuan. Gawena ting rariung bari tingkar cewis nyaritakeun kajadian nu kacida mata gegerna. Bendara wadana linggih dina kursi ditepas hareup di deuheusan ku kuwu jeung kopral katut agen Karta. Ting harewos malah bendara mah beri jeung pepeta sagala. Keur kitu kuwu ngojengkang kalawang langak longo kawas aya nu diteangan. Breh otong tuluy digupay. Tah diuk didinya cenah beri nuduhkeun kursi gigireun agen Karta. Ari si Ujang ka mana teu tembong? Duh ka abdi ge ti enjing teu acan tepang. Ari peuting aya tepang di masjid sasarengan salat Isya. Tuluy kamarana ti masjid teh. Teu ka mana-mana da abdi mah teu raos teras mondok. Ari itu si Ujang kirang terang wangsul ti masjid teh sasarengan dugi ka hareupeun rorompok. Manehna ngajak ulin ge da abdi teu kiat kurieut. Ulin ka mana cenah? Duka leosna mangidul ka pasarkeun. Can papanggih deui nya ti harita. Teu acan. Bendara wadana ngiceupan ka kopral jeung agen Karta. Nu duaan arindit muruka imah jero tulis bapana si Ujang. Ari ayeuna maksud kuwu kumaha? Saur bendara wadana. Maksad kumaha teh? Cek kuwu ngarenjag. Pan geus nyieun balandongan sagala lain rekaryaan. Nu mawi abdi gamparan teh bingung serat ondangan parantos burber. Matak naon mun tah budak eta geus bogaeun pamajikan? Saurna bari nunjuk ka otong. Nu ditunjuk tungkul ngeluk awahing ku ajrih ku menak. Teu acan tembal kuwu. Matak naon disuluran ku eta we tibatan jeung wirang mah baraya keneh lain. Kan tenan lahir-lahir mah aya kawargian tipun bojo.
Tah geuning teu hese-hese teuing. Lebar tetulus mah kapalang geus sagala dikeprukeun. Kumaha tah tong dawuhan bendara kitu geuning. Daek nutupan wiwirang emang. Daek teu, saur bendara wadana. Mengpeng kesaksian kukula. Ngiringan, tembal Otong. Cag baraya duwi kadieu heula dongeng Sunda anu judulna Dina Kalangkang Panjara bagian kaopat karya Ahmad Bakri. Hatur nuhun kana perhatosanana. Tata dan Miharja pamit permios.